Assalamualaikum guys, kembali lagi bersama Mang Acay, MANGACAY. Jadi ini tuh orang tuh keraya di daerah pertigaan daerah Cilutung. Naon? Ting kuwe. Ting naon kan baheula kemarin orang tuh sok minang gitu ngalewat ka dieu teh, minang tahun nyorong roda si jalan ate anjing batu sakit tepuk kepada gereja. Jadi si batu teh diturun di jalan jadi ngahalangan kan penjalan anu mereka anu karena motor dak gitu tuh. Wah aing meureun karena roda kieu sama roda bisi mana hayang nyaho gitu. Heuh ayeuna ku tahun 2022 geus saperiode tuluy ditambahan deui periode kirimkan Kang. Iya jalan masih kene kieu kene teuing aing teu ngarti teuing diajukeun gitu tah keur pembuatan jalanan teh atawa teuing geus diajukeun tapi candinya teh ting kumaha teh pokona mah urang tingali we kira urang tingali kumaha kira jalan siga kieu ya. Hamid asli di dia Pak? Asli di dia. Orang Sinasari. Oh, orang desa Sinasari gitu. Abi teh mun nanti sok sering gitu ngalongkung ka dieu teh. Sok asa sareuseuh gitu ningali jalan ayeuna kan tos tahun 2022 nya. Saurang cenah teh kapungkur asa tara dilareskeun jalan ieu mah gitu. Oh, selama jadi kan di 2017 demo terus di luar. Eta teh. Buka rumah tapi nya alasan nama tuh aya nu jadi naon atunya teu anu jadi caleg cenah gitu teh. Daya nu ngajukeun cenah. Terus kemarin tos di demo ka ditu teh ka mana ka Cebu. Tapi teh can aya we ieu ngan ieu wungkul tah meureun ngaretehkeun jadi ka ditu tuh. Terus dia udah ke Cibatu masih kena ieu masih kena reksak. Tinggal papagan kali di itu mati pada Depok. Oh. Terus di demo nanti model kumaha wae kan. Seurang we nang ngabli sabasa desa saeun ka ditu. Abi mah kan tos ngadangu cenah si jalan teh tos di pelakan lauk. Pelakan lauk, di kuburan. Tak pelakan bakal cau. Tapi teh aya nu ngarespon gitu. Oh, pokoknya mudah-mudahan mah kapayeuna ya perubahan dan cenah da ieu mah kana sebagian desa cenah mah. Oh gitu. Bagian provinsi jalan ieu mah gitu. Gitu. Percuma di bagian ku desa mah gitu. Di provinsi teh berarti kudu ka PU. Mohon Pak hatur nuhun ya Pak nya. Mudah-mudahan kapayeuna tiasa di ada angkot pan ka dieu mah tuh. Terus aya angkot. Terus angkot teh selama. Kadang namanya ada terus aya trayek beki mah pangintennya. Trayek lebet angkot di tahun 2000 tuh. Angkot gitu. Banget tuh Pak. Tahun. Mohon hatur nuhun Pak nya. Mangga. Didengar lah.